ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الدعوة بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل موطيا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل في الغرر الكريمة والجبال عبر اللهم بعرف سديم Allahumma wabarak. Abang nini hungkul di mana-mana ngaji dengan nini bejeng nini mana parawan sok parawan teh pinah ka dieu ka panggung jadi teh seger hari kieu mah nini hungkul kan seueuh kana angeun murau bau tanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله نسألك الإجابة بدعائنا في هذا المقام لسبب تعظيمنا لمولد حبيبنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد إلهنا itu mindinina itu ya sirana pan bingung karena sirana lagi. Nu kadua nama mindi. Sekarang gerakan kepalanya. Mindinina. Sok bah ngiringan emeh seger karena badan. Hitung-hitung olahraga. Ya fatahu. Enak-enak bu masakan emeh rawasen. Asa di enak-enak na parahunya. Ya fatahu tarik Caisah Yuta'al itu til mana bener ya Yuta'al itu til ala tilawatil Qur'an tarik wasta mau angis-angis ya mah ya Rabbana welah ya Rabbana
نسألك الجبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Salon basna alikan ribana taykin saudara-saudara. Amma ba'd. Nah, enak udah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing tarakwa aranjeun ka Allah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah sing sarieun aranjeun ku Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah titip laksanakeun sadaya perintah Allah tebihan sadaya larangan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun titip urang Cilebak teu meunang maut terkecuali dina kaayaan anu Islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncan alus dia tengok udah. Balikan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Hitung-hitung olahraga jantung. Wa man tawalla fama arsal kursi badak meja leut ngarecai heran kabeh baheula keur di pasantren cai kieu teh persis ubar anu sakalor ka urang ngarekeun sakam. Gane kisah ya. Astagfirullahaladzim. Terlalu. Puji sebagai penghias hati urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel siang sinerang wengi utamina Allah parantos ngadamel aki-aki jeung nini-nini anu tos teu giat hoyong engal uih ka bumi sabab hayang tepang sareng si aki rek nemongkeun anu rupina siga kue sorabi. Cenah kakarek cenah lamun telat mikeun sok bau tarasi. Bau tarasi henteu ceuk. Teu ceuk mah datang ngamungan si abah nu sok ngamungan mah. Ayo we diangseun pikeun ka kemong. Sholawat kali salam namugia salamina ari murang kali eta mana tadi ta gonjreng. Mana anak-anak tadi anak-anak dan kepret mana? Mana Neng? Naik Neng, kemon. Naik Neng, canak Neng, eta Neng, alat tempur Neng. Nya alat tempur eta gonjreng takut ceket, gonjreng takut ceket, gonjreng. Alat rebana. Ayo Neng, kita sama-sama Neng. Eta kemana kalau balik deh? Kade aing bisa terbalik deh. Neng dihitung lebih ke 10. Hiji 2 Hilo ulah disuruh-suruh keur mah digawir hegararing eseka cai 4
5 genep anyoklah kualah dituyun ku aa tuh nya alah ngarejat ieu mah udah gede beun ieu mah sana aya caian kalau neng astagfirullahaladzim ini badak dia malah nukil kaburat-burat kata malah nukil itu lihat jalur gelis awas tong pasurun-surun biasanya panghanap masuk ke ikutan sok neng kali dia neng etan naonnya cegelantihan naon mual perang ieu neng kadi ieu di ieu neng di ieu neng kadi calik biasana sok gede nah gitu oh ayamnya ke tam aku tuh katingali di dinya sama porpong di ieu neng cangagak diukna oge tak gedogna ketinggalon tah ulah gede teuing cenagakna bisi ngahuit aneh jeung luar biasa fenomena di mana-mana biasa nama lamun anu nyekel pang gedena pasti awakna pang badagna neng rada kapung tuh deuleun da nya sok we tuh pang badag neng tatih geura oh nya pang badagna eta mah ge pang badagna teras neng saha namina Jopita hidup Jopita pilih nomor 2 calik neng Jopita Mang Jojo ngajepit karena kita. Oke sholawatan ya neng ya. Oke siap. Coba neng tes dulu. Tung. Wih mantap. Dog. Mana speakernya? Eta. Aya dog di dieu mah. Neng, tong cageunting cangagakna. Ada jepit neng. Oh, dijepit neng. Emang kitu seni nak. Itu bisa kitu kudu dijepit kae. Abang tukang ngajepit si awewe mah. Salawat kali salam namugia salamina dilimpah curakeun ka junjunan alam ani habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad. Tabeuh neng, tung. Oh, teu acan. Nik lagi buntung euy. Bawa hulu. Ade riweuhna kitu bisa menjerot teh puguh. Sabar panitia mah capek. Doakeun panitia sing asup surga ya. Jeung sound system na bawa. Cok neng, cekok. Cok ya. Nah kalau nggak neng, ke kubur tadi asupkan. Posat nang asupkan baik. Kocok neng.
Masya Allah, ekberem urang, ekberem. Ahmad ya Habibi. Aku madu adi, mereka urang itu. Yang kurang buruk, yang terik. Habibi, jika bil Qur'ani salam alaika min indir rahmani salam alaika jika bil Qur'ani min indir rahmani jika bitauhidi salam alaika. Semuanya Ahmad Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi. Ruksak mana lila-lila teuing. Ayeuna eueuh Ahmad ya Habibi abi bagan ngamusik warda krepeh. Ahmad ya Habibi. Balikan deui. Ahmad ya sarua tuh neng. Beda-beda tipis lah ya. Eta mah pang pis nya. Harus tak mah tuk tak jos. Mudah-mudahan sholawat anu diaoskeun ku urang neme nu diserengan ku orang kali atos disawer ku paku. Hitung sabaraha. Bagi-bagi nih Pak Ustaz. Oke, neng setorkeun ka guru, saha guruna ditu neng teh? Bapak Epul, Pak Epul, abi atos disawer ku paku. Ieu artosna, Pak Epul mah teu ngaraosan. Hadratul kiram, para alimil ulama, para asatid, Bapak DKM, Bapak kasepuhan nu aya dina ieu tempat anu kusim abdi teu biasa disebatan hiji-hijina. Mugi ieu para alimil ulama sehat panjang yuswana amin. Berkah manfaat ilmuna amin. Ditambih milik rezekina amin. Wabil khusus ka perangkat desa, wabil khusus ka Bapak Kubu, Bapak Kepala Desa, oke sekdesna sagarupi nu hadir dina waktos ayeuna. Aya Babinsana, aya BPD-na, aya Bapak Polri-na nu tungkul bae kana HP. Sejauh-jauh menang urang ka dieu. Saya sudah aringes nyantel ke ayang nanya. Keharusan Bapak Babinsa kantos di Tasikmalaya selama belasan tahun di situ. Ngan aneh cicing di Tasikmalaya tapi bahasa Indonesia jadi teu nyambung dia ngobrol ge. Mudah-mudahan Bapak aparat sadayana di atasan sampai bawahan sarehat sadayana. Amin. Ya Allah ya Robbal. Dinantos perangkat desa menuju repot dina waktos ayeuna sabab sakedap di bade pemilu. Mudah-mudahan ieu kampung urang dusun pahing naminanya. Asa enak kalender pahing teh nya legi weton naon eta. Itu mudah-mudahan ya kampung urang dusun urang sadayana makmur subur. Amin. Ulah para saya dina waktuna dukung sesuai selera hati. Dukung sesuai keinginan hati, tetapi kita di kampung ini tetap satu, betul? Kita rukun, betul? Kita damai, betul? Aku dan kamu adalah kita, betul? Amin ya Robbal.
Baringah sadayana aya di tempat bingah. Anu bener. Bingah teh Maulid Nabi apa ningali Ustad nu kaset. Aya nyeri kan hati. Kan geuneh da emangnya kitu. Rumasaknya teu kaset. Sok teu ngeunah hate balik teu geus kieu teh. Leuheung mun dipahaman. Bu, bingah ayeuna aya di dieu bingah. Alhamdulillah kita di sini berkumpul tidak memandang kulit, ada yang hitam, ada yang putih, betul? Ada yang hijau, ada yang ungu, betul? Naon teh? Emang aya gitu kulit nu hijau? Mun kerudung aya betul? Kita berkumpul di sini betul? Itu semata-mata karena kita bahagia memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, neng gak neng? Itu emang gitu sound system karena bukan sound system tuh. Agak nengkeun bae. Oh, kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi? Kurang langsung keun bae geus penting teh. Karunya bapakku enjing aya aktivitas. Hiji limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi karena semata-mata cinta kita kepada Rasulullah. Urang cinta kan ke Rasul cinta. Ari cinta teh sabaraha hurufna? Hiji, 2, 3, 4, 5. C. Cemburu bila aku melihat dia selingkuh. I. Indah rasanya jika aku bersama dia walaupun di kandang bebek. Setelah I lahirlah huruf N, nangis jika aku diputuskan. Setelah N lahirlah huruf T, tersenyum sendiri seperti orang gila. Sok lamun teh mah urang keur ningali budak leutik keur WA-an, keur WA-an teh jeung kabogona sesirian sorangan siga jelema edan. Doing. Maka setelah teh lahirlah huruf A, aku hanya bisa bilang I love you. Ada oleh-oleh untuk orang Cilebak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bunga di balik kita genya paku. Kamu lamun di balik duit. Apa itu cinta? Cinta itu malayu talafadu bilisani wala yudraku bil aidi bal yudrak bil jinani pakot. Cinta itu tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Cinta itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi cinta hanya bisa dirasakan di dalam dada, betul? Itulah cinta. Namun orang geus cinta tipe-tipe ngaji imriti tiberang ngaji aku tipe tingkah impi-impi tiberang asa mimilu, betul? Kalau cinta sudah melekat tai kotok pun terasa, berarti geus ngasaan. Berarti nya di dieu mah nya paku, untung paku buki ya nimpin di dieu. Di dieu mah paku tai kotok ke diletak. Untung sing sabarnya paku nyareng soleh. Kalau cinta sudah melekat, aku mau makan, ku ingat. Aku mau minum juga ingat. Asal lagunya. Aku juga mau pasti ingat. Betul. Sok paku kantos kapukur kasmaran paku sareng si mamahnya. Malam ini Cicing ku tak dapat tidur. Tuluy kan isah ulah ya. Wajahmu menggoda selalu. Ini repeh kasih sakit.
memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Cek Isah di dapur eta bari ngosrengkeun mie. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kesediaan bae melu. Kada calangap tuh bisa balik ya. Nih. Marga pempes kita. Bisa seserian ke lolos nu handap. Bu. Cinta akan Rasul, cinta. Karena cinta kita kepada Rasul. Orang yang jauh dari Tasikmalaya hadir ke tempat ini, betul. Orang yang selama ini kita gak kenal, ini siapa sih namanya? Ini juga di sini siapa sih namanya? Jangan melihat AA, Neng. Biarkan AA pidato. Namun AA terangis pidato, oke dikortung kupaku, ablok, Tapi hakikat Allah, syariatna Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkumpul di tempat ini. Aya anu nangtung tuh di tukang tuh kacangkeun. Nangtung betul al-badru alaina. Tuh kakara usik baralik. Mun ceuk urang mah ngaji teh panghareup nanya. Ngarti mana meh babari parkir beuneu. Halo, Pak. Siap ngaos sajam? Siap. 2 jam? Siap. Lu benar. 3 jam? Siap. Sampai subuh? Siap. Bener di dia mah ahli nggak? Waduh, ngaos di mana jadi sampai subuh? Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Berbicara tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada seorang wanita, ari wanita teh awewe. Atuh heueuh, penting wanita lalaki. Ayah hiji istri di zaman Rasulullah. Cicing ngentong pas ya. Sudah diaduk. Eta istri banget mahabbah ke Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Dina hiji waktos eta istri nuju mapah di perjalanan. Dipegat ku pamuda, cek pamuda, Neng, kaulah hayang ningali rarai anjeun. Kulantaran eta istri solehah, cek istri eta, ini akhafullah, kaulah teu bisa sabab kaulah isin ku Gusti Allah. Pan beda jeung bodak ayeuna. Bodak ayeuna kumaha Pak Ustaz? Bodak ayeuna mah di tah selfie teu make baju jetrek-trekeun. Naudzubillahi min. Lamun budak daek dipoto teu make baju, insya Allah 2 bulan oge galunggung Tasikmalaya beteungan melenung urut bapana. Naudzubillahi min. Wanita ini sangat terhormat ketika digoda oleh seorang pemuda. Ini akhafullah, cuman pemuda ini tahu bahwa dia cinta kepada Rasulullah. Cek pemuda, Neng, atas nama Muhammad, kaulah hayang ningali rarai anjeun, buka kerudung anjeun. Dibuka, bu, plung dialungkeun kerudungna. Naon sababna? Sabab nu diingat adalah Kangjeng Rasul, lain wajah tapi Rasulullah nu diingat. Pan lamun geus dibukakeun sedih. Cerik balik ke imah. Sebab di imah aya salaki nu nungguan. Cek eta awewe. Aya naon we? Aya naon we? Kunaon? Biasanya lamun cerik nyerik ku bakat nyesek sok kitu. Kada bisiki. Aya naon Neng? Kaulah dipegat di perjalanan
diucapkan ku pamuda. Cek mamuda atas nama Rasulullah alungkeun eta jilbab. Ku abdi teh dialungkeun da abdi teh emutna ukur ka Kangjeng Rasul hilap abdi teh Ada cek selakina. Benar apa yang kamu ucapkan aneh? Lamun ngomongkeun kitu pasti ingat ka saha? Oh, udah Kang Haji Roma cek urang ngomong. Kang Haji Roma mah sok kieu gini ya. Juhdi kayak menjanjikan kemenangan. Juhdi menjanjikan kekayaan. Nampun si Oma masuk kieu. Saya malikna ke badi wae. Naon cing sababna? Sababna ngan hulu gitar teu kapangin. Ya Allah tabarakallah. Cek eta laki. Lamun bener nu ku anjeun diucapkeun, dagoan sakedeung. Eta pameget ngumpulkeun suluh, dihurungkeun, sediakeun katel, asupkeun cai, digolatrokeun. Cek eta laki, "Neng, jika benar engkau mencintai Muhammad, sok gerang ngaclok." Da ngaclok, Pak. Mus ngaclok teh kakejetan tuluy. Lamun geus kejar kitu pan sakit hati atuh salakina. Kalau sudah tiada baru bahwa kehadirannya sungguh salah godoy wae. Kulantaran katingali istri geus kekejetan, ka mana ieu urang kudu laporan karunya bebeja akang di Rasul. Ya Rasulullah, pamajikan kaula banget mahabbah ka Gusti, ngaclok kana cai anu panas. Kumaha Gusti Rasul? Cek Kangjeng Rasul teang jung kana katel. Diteang ku salakina dibukakeun teh. Kenapa? Karena menurut Rasul, hati yang sudah terbakar karena mencintai Rasul tidak akan disentuh oleh api neraka, apalagi api dunia. Betul? Sok geraku ibu gerak buktikan. Geranyeun suluh sok kurungkeun. Abi cinta ka mana buktina neng? Iya abi ngaclok kana durukan. Eta bukti cinta, Bu. Da kudu aya pengorbanan cinta mah betul. Sok geura buktikeun. Mata urang kempel di dieu bukti cinta urang ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Demi cinta ka Kangjeng Rasul, aya nu iuran, aya anu nyanak opak ranginang, aya nu nyanak kueh bolu, aya nu nyanak soto, aya sate situ dikorbankan kabeh jang maulid Nabi. Alhamdulillah, sedekah ini ya akan menjadi pemadam api neraka nanti di hadapan Allah. Betul? Maka yuk kita ucapkan, kami mencintai Rasul. Ya Habibi ya bodak tos dial sok mah takol sok. Enak den. Ya Imam Roti
geus dik kitu. Geus alus berarti instingna ieu mah. Saha nami teh? Nami Bapak. Warana ngopi Bapak Jai. Nami Ibu Naria. Menari bersama Jai dan lahirlah Yuswa seberapa tahun bagai? 12 atas gaduh kabogoh single kelas sabaraha 2 kali 2 tambah 2 2 kali 2 tambah 2 oh bener kayak disawer deh kupaku. Yang kedua, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? 2, li ta'rifi tarikhi Rasulillah, karena kita ingin mengetahui tarikh sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulala sudusiyah. Ketika Kanjeng Nabi lahir, gunung di Mekah tandus, pohon-pohon kering. Tapi semenjak Kanjeng Nabi lahir, pohon-pohon berdaunan kembali. Doma-doma, embe-embe anu kurus teh seperti kenu diharap. Ngadadak lintuh, aya nu lintuh aya. Mana jelemana? Biasa nama nu lintuh teh eta teh tukang jajan sebelah. Nyah teu. Tapi tenang wahai pecinta sebelah, aya nu leuwih lintuh tibatan eta. Saha? Tukang sebelah. Gerapa kuwu ya ku abi dicontohan tukang sebelah mah. Enjing-enjing aya nu meser sebelah saurang diasangan 4 kali. Lamun nepikeun ka peuting pembeli aya 100 tinggal 4 kali 100 sabaraha. Matak teu bengkak kumaha awakna. Wadah, geus teu kawadahanna kursi oge. Aya tukang sebelah aya. Hidup tukang sebelah. Halo. Ketika Kanjeng Nabi lahir, patung-patung nu aya di sabundaran Mekah hancur karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Sok dilagukeun dina nadom ku bordak di ditu mah tapi di dieu mah duka. Kieu laguna. Gusti urang kupingkeun aa cinta laguna sih nah kupingkeun aa ya oke. Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu terus hidup tanpa seni sepi, kurang asupkeun senina kupingkeun akad neng. Gusti urang sararea eta senina kumaha cenah ulah sedih teu batin tinggalikeun ka adeuna naon kana teh agung Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana arah kuresna bangsana seni sok ayeuna ibu-ibu bareng Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad
Ayeuna ibu bapak anu bagian Gusti urang sadayana ibu nu paku lulugukeun paku ibu da teh ibu bagian anak simpel ibu teh Pak Gusti urang Masya Allah kompak luar biasa. Ayeuna ibu bagian Gusti urang sadayana bapak bagian Gusti urang Kanjeng bener orang dia dibawa gelo-gelo aku pada kawiatan ku palurah tadi jak Ustad di dia mah ngaji teh kudu edan mun teh edan mah di amplop matak aya mah balik teh kudu sapertikeun Sule nah bedana saeutik ari Sule mah gawena heureuy gajihna gede ari ajengan mah gawena serius gajihna bagian panitia kan. Siap Bu. Gusti urang sara Kangjeng Nabi anu Muhammad jenengan Arab Quraisy nyabang ramana Gusti Ab itu Siti Ab dibabarkeun Nabi wengi Senin tahun Rabiul Awal Bu tanggal kedua April bulan tanggal itu belas itu buluh belas lu siapa Nabi kita di mana lahirnya siapa ibunya siapa bapaknya di mana pupusnya tuh dari Mekah cenah kan aku budak di mana pupusnya Madinah. Saha nami? Padika. Bapak? Mariaman. Bisi jai deui. Pang irit-iritna lamun ulangan jai pang terehna ukur J A I jai. Beda jeung Asep Gunawan bila ngabuludan teh. Jai mah jai beres. Bo, mungkin kita tahu siapa Nabi kita, betul? Mungkin kita tahu sejarah kelahiran Nabi kita, betul? Tetapi belum tentu mereka anak-anak kita tahu sejarah kelahiran Rasul. Maka oleh karena itu diadakan memperingati Maulid Nabi supaya seluruh umat Islam dari yang tua sampai anak-anak tahu siapa nabinya dan bagaimana sejarah kelahirannya, betul? Kenalkeun budak urang teh ka Kangjeng Nabi. Matakan barudak dina zaman nu ayeuna ulah dibereting HP. Jam 12 peting masih keneh ngoprek HP, betul? Aya nu kitu di dia aya. Eta nu dua anak tuh ngareka mana? Balik deui ojo. Sugan teh moal kadeuleueun. Mohon mangga sing salamet di perjalanan. Dan naon teh anak? Kudu nama kurang teh dibacakeun tolaal bu ari kitu. Emeh salamet di perjalanan gitu. Hanya kal aing manang tuh.
Untuk butuh diisin-isin mangga ieu jangan. Boleh balik kulum ti payun mangga. Bu, kenalkan generasi anak-anak kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Budak urang sing ngaji, asok aya pangaosan sore di dia barudak. Maghrib. Geuning abi bieu pas ka maghrib usah saha. Anu berjamaah aya 10 urang, 7 jelema 3 tihang. Barudakna areueuh ka marana ieu. Ari barudak teh diibaratkeun mobil butut, mobil. Apal kan kitu. Kaluaran ayeuna mah. Nah ini dia makan kitu apalna. Bu, hei Bu. Sebutkan 7 nama make up. 1 Wardah, 2 3 4 5 6 blow on blast on. Oh ya blow on sekarang 7 maskara. Udah maskara. Naon mama sok dandan. Mama sok pakai maskara. Bilang saya Biyuli. Terus Biyuli atuh. Menikot aralus aya Wardah. Ari Kelly teu kasebut nu pangurahna. Pak, ameh teu tunuh. Sebutkan 7 merek rokok. 1 2 Scorpion, 3 Mustang, 4 Lasmi, 5 Sandal Biru, 7 Jarcok. Seperti tak nganyuk jarcok ku bapak. Budak meretal kata rokok, abang seperti tak nganyuk ku bapak. Anak sasaha dia teh. Anak saha bapak saha? Perkiman. Warkiman. Aduh, Gusti Allah. Ayah Bang Warkiman. Mana Bapak Warkiman? Hidup Bapak Warkiman. Aduh, rapal bae kanu karitu nanya. Bu. Budak ulah dikencarkeun teh maghrib, barudak sok tungguan di masjid. Karena ieu barudak teh dibaratkeun mobil butut. Lamun mobil butut mah kudu didorong. Lamun mobil eueuh bensinan diantep moal maju. Mun bodak ngaji tapi eueuh semangat diantep ku orang tuana moal maju, Bu. Dorong ku urang. Neng gerangaosna. Ke kumaha di pasihan jajan 2000 sing wareg. Sekolahna pokona maneh 2000. Kitu buka budak mah. Tungguan budak teh. Bisi naon? Bisi pas keur salat, guru keur sujud dia ngojok bujurna. Kan kurang diawasi. Karena pernah terjadi di Tasikmalaya, lain batur abdi pas sujud ku barudak digitukan Bu cekok sekali geundas seueuh hayang modal Bu kulan awas barudak awas ngarajang cengosna barudak aya nama abdi keur sujud abdi keur sujud sakademeh meureunana make sarung teu make kolor. Aya nu ngaganoy marukna dingdong tadi gitu-gitu ku barudak mah. Ari curang teh naon ieu nu getek sadaya nu nyoh. Ari tingali teh Gusti geuningan si Yuda. Gusti roti digitu-gitu marukna dingdong. Atuh urang teh teu tulus salat teh batal. Da malik heula ka tukang ngagoengkeun heula. Diawasi Bu budak teh. Ulah rugi jadi santri ulah rugi. Aya di rumah santren keur murang kali aya. Di mana? Abi bade naros. Rumah santren keur murang kali miskin teh ka urangna. Susah teh ka urangna. Sanajan isuk nitah nganteuran ayeuna can boga duit peuting bari mikir rek init mah aya we duit leres. Ieu sok singnya bari ngadoa ka Gusti pasihan abdi rezeki anu halal kanggo murang kali di pasantren sing janten murang kali anu soleh betul.
dapang ngareunah-ngareunahna tuh hirup jadi santri mah sabulan sakali dianteran ku si mamah jeung ku si bapak pagawean ukurna galur-galur kanyut nya bisa sarung be ngan pedah santri mah hese ka payu sabab mitohana sok pilihan kakarege nganyang ka imah awewe eta calon mitoha panes ngagorowo nasi uduk ikan mujair santri buduk kanyutna lawer akhirnya gitu aya kada ulah gitu santri mah dikobong sigah meri keluar bakal jadi menteri bu diriung ku batur contohna tong jauh-jauh teuing abdi contohna baheula rek kawin abdi awak teh 45 kilo ayeuna 75 kilo tinggal lebih percaya survei membuktikan tingali bisi kurang percaya anu badi ngesut ya betul ge badag geus kawin mah euy mata tong sok putus asa itu dosa putus tali kolor berbahaya sok jujurkeun sing bener bodak dukung ti ayeuna budakna perhatikeun guruna perhatikeun betul tidak pandi abdi mah aya pak kapungkur kieu cek abdi bodak iuran atuh maraneh teh iuran naon Pak Ustad heula atuh ku sia teh sepiro geus utayna tingali jam tunggus utek-utekan geus teu hirup batuna geus beak mohon atuh Pak Ustad iuran sabaraha Pak Ustad 5.000 balik ka imahna mamah sur Pak Ustad kedah iuran panagorowok indungna bari ngagoreng mie teh kapanan cek Pak Ustad gini dinya mah ngaji teh gratis bae we sing Pak Ustad dipanggolikeun nu kitu mah bahasana teh kadengieun ku tatangga saha tangana tah milu ka dieu milu ngaji teh Pak Asep bocorkan ke abdi bahasana nah hari kamari atuh bulan Agustus hari sugan teh moal terjadi kitu aya dangdutan di kampung manehanana eta manehanana joget ka panggung doma-domaku naon melong tek ningali nu joget doma-doma kuring ngewak joget gara betul nage badak atuh kan joget di panggung tanya kuda yang mana Tuan sarangi kuda yang putih di dalam kandang janda yang mana aku senangi janda yang putih berambut pirang hama hayang aya biul di dia aya oh eta janda pirang teh biul pan pirang lain biul oge da milu joget buka hareup ngiming-ngiming duit beak 500.000 matak tidinya abi manjeri hate ajengan sing beunghar amin kosok ngamplop ajengan mah teu bogaeun sawah ajengan mah masa kosok nganteran beas ajengan mah teu bogaeun warung ajengan mah masa kosok nganteran Indomie pelit kabeh di dieu perhatoskeun kiyaina perhatoskeun bordakna bimbing jangan mempercayakan sepenuhnya kepada gurunya tetap walaupun anak geus disarenkeun ka guruna tetap dipantau kurang ke anak teh bener asup apa ukur tawab hungkul tawab apa neng geura ngaos deui ka masjid nya tuluy ka masjid kukurilingan we di masjid teh hungkul tawab eta teh kukurilingan salih ka guruna balik we da teu ngaji tawab hungkul tah pan aya di abi nu kitu mata kade titip iya mobil butut kudu didorong jeung kudu dibeng ala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsa bi ustadin wa tulis
zamani hiji lamun hayang ilmu manfaat, hiji kudu cerdas, kudu calakan, dua kudu kadem mesti lu kudu sobar, nomor kaopatna kudu boga guru anu nuduhkeunana. Tah eta syaratna. Tek lamun urang ukur merhatikeun budak teu merhatikeun guruna rempah. Setuju? Anu repeh wae ieu teh. Siga nyeri hate. Bu, sadar henteu? Ayeuna keur sadar? Oh manya. Cing SD tes. Ari ibu tadi SD gugah bobon nepikeun kaena geus sabaraha kali ka WC. Utupan poho eta berarti teu sadar manehna. Ibu wios naros abi rada jorok. Ari ibu calik kunaon? Tuh setuju ku bojur. Setuju teu sarea. Pertarosan abi ibu emut teu ayeuna keur gaduh bojur. Kakarek ayeuna seraka bareng. Alhamdulillah Gusti pok. Alhamdulillah Gusti. Abdi gaduh bojur bari sehat. Nuhun Gusti. Bojur abi teu diambeyeunkeun. Syukuran sakitu ge eta teh. Tinggal di dieu dua mata saya. Kurang gedanya. Ibu-ibu teh kahungkuleun. Hidung saya satu, dua kaki saya. Dua telinga saya yang lihat panas. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Gusti, kalau paku udah kudu kitu ngaji teh ayeuna mah. Abi kan kantos pangaosan ka tidur. Cek panitia teh, "Jang Ustad, kade ngaji teh ulah heureuy wae, sing serius." Da nya abi teh ngaji teh tungkul paku kieu ya. Ya, Ibu. Lamun daraka ka salaki, ibu teh diancam ku narakana Gusti. 15 menit ningali ka hareup geus eueuh jelema. Jurig hungkul. Mesa teh ukur nini-nini jeung aki-aki. Bari nunutan. Ari di sisi aya domba Garut. Pan ajuk-ajugan ka domba teh nyangkana hayang diadu. Jeung aki-aki jeung nini-nini. Beres ngaji teh cek aki-aki nini. Alhamdulillah Jang Ustad ngaos teh mani nyerep kena kerah baju. Kadah diri siapa? Bu, setelah kita mengetahui tarikh sejarah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ketiga, mengapa kita adakan Maulid Nabi? Agar kita mengetahui akhlak Rasulullah. Li ta'rifi akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi, supaya orang uninga kana akhlakna Kangjeng Rasul. Pernah ka kuping Kangjeng Rasul bolotot kana janten istrina? Kantos ka kuping Rasul nyentak kana janten istrina? Kantos Kangjeng Rasul ka kuping ngepret kana janten istrina? Ari salak ibu kitu henteu. Nah biasana orang cekcok bae rumah tangga salaki balik ti kebon, arek mandi, sup ka kamar, ari urang beres nyetrika, ditumpukeun ti luhur teh aya tudung joya, kahanapna Rabani, Eljata, komo 5 ribuan mah kahanap ditumpukeun. Ari baju salaki panghanapna, edan eta salaki motot baju nu panghanapna betot sek. Atuh kaos gunung galunggung meleduk ti luhur teh kahanap. Pancek ibu teh gobloknya kali bapak siap 13 kekenyos ngokod baju eta kutu hati-hati aing anu capek mah hanya kal aing kawin jeung bapak siap. Kapanan ari awewe mah makhluk paling sakti mandraguna mata ulah macem-macem ka awewe. Terang tepat istri mah hiji pagawean dilakukeun dina opat pagawean dilakukeun dina hiji menit tingalikeun. Suku nu hiji ngepel. Lamun anu hiji musuhan. Lek kena susu. Anu hiji ngoseng-ngoseng kampung. Jeung genyer jak besi. Sungut nyarekan ka salaki. Aya di dieu kitu aya. Loba di dieu kitu. Kadang kabeh. Pak,
perang Sayyidina Umar na sejarah terang. Sayyidina Umar panggedena pedangna, badak pedangna, mun perang panghareupna, tapi lamun teh mah asup ka imah, tungkul hareupeun pamajikan mah pas Sayyidina Umar mah. Cek pamajikanana, geranyangu mangga neng. Geranya satu mangga neng. Minta duit iya neng cenah kena kantong. Tah nu kitu lalaki solehah.